Ceh Haji, aya naon Ceh Haji? Isu keneh katempona meni buru-buru pisan. Cek hampura sata acana Ceh Haji minta tulung pisan. Bisa teu ucingna dikurung atawa disimpan di jero imah. Maha dikurung kumaha? Emang kunaon Ceh Haji? Ucing ece tiap isuk-isuk berak di teras Ceh Haji, cek. Eta lain sakali dua kali geus saminggu leuwih. Tadi isuk-isuk geus aya deui tumpukan tai ucing jeung bau pisan cai ompongna oge di teras Ceh Haji. Ceh Haji capek cek tiap pedang sare gawena cuma mersihan tai ucing ece. Aduh, Ceh Haji ulah asal nuduh gitu atuh. Langsung ngomong eta ucing abi. Kan loba di kampung ieu teh ucing nu liar teh, lain ucing abi wae. Ceh Haji teh asal nuduh, Ceh Haji nempo sorangan. Ucing ece kaluar di halaman imah Ceh Haji. Pas Ceh Haji muka panto, sarua warna jeung ucing ece. Aduh, Ceh Haji, ucing abi ieu pinter. Abi mah nyaho sifatna ka ucing abi, Ceh Haji. Maranehna geus diajarkeun ku abi Ceh Haji lamun dek marodol teh. Nya di tempatna atawa di luar itu tuh nu jauh. Teu mungkin ucing abi modal di teras itu. Pasti eta ucing liar Ceh Haji, lain ucing abi. Dek pinter kumaha oge ngaranna geus sato. Nya lamun dilepas pasti neangan tempat nu dipikaresep ku manehna. Jeung kabeneran resepna di teras imah Ceh Haji. Tulungan cek saling ngarti we. Ceh Haji ge hayang kan teras Ceh Haji bersih. Eueuh tai ucing jeung bau hangser unggal poe. Nya abi oge ngarti Ceh Haji, tapi nya ulah langsung nyalahkeun ucing abi. Karunya kan manehna dituduh-tuduh. Pokona abi yakin pisan eta lain ucing abi. Barina oge ucing pinter cigah kieu. Moal mungkin jorok sifatna. Jadi ece tetep ngadaek ngurung. Padahal Ceh Haji geus ngomong baik-baik ieu. Ngan Ceh Haji minta tulung dijaga we ucing ece beh teu asup ka halaman imah Ceh Haji. Alah, Ceh Haji cing taliti atuh nempona. Buah-buah eta ucing kampung sebelah. Geus lah Ceh Haji, abi keur sibuk di jero imah. Tempokeun isuk lamun ucing si ece masih keneh modal di teras imah urang. Taina ku urang dibalikeun ka imah tuana. Nah, cek dahar ta oleh-oleh si ucing ece. Nanaonan ieu Ceh Haji? Ucing urang nepikeun ka ngajerit kieu. Tuh tempok nepikeun ka kasileunan pisan ieu ucing urang. Awasnya Ceh Haji lamun nepikeun ka aya nanaon ieu ucing urang. Ece nempo teh eta naon? Eta tiap isuk-isuk ku ece dibikeun lewat ucing ece. Amun ece mung repot ku tai ucing, teu kudu miara ucing lah sakalian. Misahkeun tatangga. Ece pikir genah unggal poe tiap pedang sare. Nuh dihirup ku irung Ceh Haji teh bau nu kitu. Ceh Haji denge nya nu ngaranna sato nya suka-suka manehna lah. Dek modal di mamana oge ngaranna oge sato. Teu boga akal. Nah Ceh Haji nu ngatur-ngatur. Ucing abi kudu modal di mana? Sato mah teu boga akal. Tapi nu bogana kudu boga otak atuh. Ece mah bener-bener teu boga etikanya. Jelema lamun miara teh tanggung jawab nepi ka kotoranna oge. Lain cuman hobina hungkul. Tapi taina dikirim ka imah batur.